Cuaca alus kieu euy. Heubeul daek teh ka sawah euy. Nempola ka sawah ah. Si kehed teh masangkeun jaring. Ting sanggeus ting encan gitu. Itu ning si kehedna tuh. Alah bisa euy masangkeun jaring si kehed ya. Anjing jaring teh nih hararese gitu. Amun jaring Alan beres euy. Aya bebongok si Haji. Beres Ci. Alah ning werak siling masang jaring ya. Aing teh atupiran masangkeun nu kieu. Cetek aing kieu. Hari itu nu lebak geus dipasangkeun can. Geus kabeh singali. Kari ieu sedik deui. Nah, awas suku atuh kohok tuh. Anjir kohok. Kumaha ya Haji Quran tuh. Sukuna kos. Hei, Kos koren. tingali hari itu geus dipasang can. Nah, itu manukna dijerokan kalau ucang-ucangan gitu. Euy, nahan euy. Ih, buah-buah nu tadi meureun tinggalin bisa masang meureun di jero kesempetan. Anjing tuh anjing beri bawa karung, bro. Siling mah tuh euy. Wah, cokor ada jadi ya tuh soek anjing beri gede kieu soekna ge. Alan. Nah, euy. Sia jeung welu jeung naon. Nah, ieu jaring paingan ararasup kieu manuk. Nah, liangna tingali segede nanahaun atuh. Tuh. Tuyuhan pirang 70.500 sameter ari Haji. Apaan duit teh ti aing teh gede. Nah dikamanakeun kalah meuli anu murah atuh. Kemari teh Ji aya nu butuheun lauk. Tah, daek teh da karunya. Pake nguseup we ku daek teh da butuheun lauk gitu. Astagfirullahaladzim. Kumaha sia eta? Aduh. Ada kumaha aja teh lawang atuh. Kenapa Haji mah? Ya mah sudah tuh. Aing Kumaha ya teh? atuh lempang teh. Aduh, skehed pinter tekniknya mah. Jaring menang mulungan dipasangkan ka dieu. Beli mencerbol kieu. Duitnya mah pake nguseup pasti skehed mah. Apaleun rame ieu mah. Yakin dah. Itu geningan paingan euy yang ka dieu. Si Hajina aya balikeun budak mame itu. Jaring juga keur pasea euy. Rada rame euy. Tuh, ieu tingali. Biraku jaring ngisling. Si RW mau balik gua. Ji orang poho euy can ngarit euy geus burit aduh. Poho ngarit teh Ji euy. Si bebel kalah mantog. Anjing gonggorukeun deui. Ini guburu we mantog skehed. Kumaha jaring ieu asup pedul ieu mah euy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon Ji? Oh, ieu ngajaring carita nama euy. Tah meuli nu weuteuh RW ku aing teh. Nya weuteuh kieu Ji. Emangnya weuteuh ieu tingali asup pedul ieu mah. Hayang apa Ji ieu? Jaring bakalan. Hayang aing. Hayang apa mah. Naon ieu leungeun digere-gere kieu apa lain da? Sing ngarti we yang apa kurang ieu di bejaan ge. Aing eta kana duit RW sia. Untung aing mantog. Muntaheun aing ngucul duit teh nih. Bae teu boga deui duit lagi beak ku ngusip deh. Kok kembok si Haji. Yo kehed. Naon? Nih. Haji 7 kali 20.000. Nah teu ya untung diberge ku aing. Nah Haji teu gablek duit balik selecet kieu. Sakuan we ari butuh teu butuh ka dieu deui deh. Bae lumayan Ji. Naon? Si kalan teh ieu teh. Yang ngapal menang mulungan di mana ya di Naruntah deket Runtah pamiceunan. Sugana mau dipasangkeun ka dieu si kaya teh. Astagfirullahaladzim paingan RW tempo ieu. Soekna asup si laing oge. Pantes atuh euy menang mulungan mah. Nah dibalik duitna ku Haji. Dibere ba gede ku dewek teh. Kita kudu weuteuh kabeh ieu teh. Paingan ceuya si kehed nguseup di balong susurian anjing kopi jeung udud. Udud nu mewah si kehed. Lain si eta panyakitna teh sugan teh cager euy kitu we jeung kitu tuluy. Watak eta. Teuing euy sarua jeung sia di kana duit di jiro di sia ge. Gitu Ji. Ieu mah geus pikiran ku Haji nya mun bisa matungguan Ji ning murid. Ledis tah 2 poe ge mah. Yah, urang ieu lah ya. Moal kehed
Asia RW atuh. Hegne lempang teh kehead. Anjir, ampun aja euy. Aing meuni euy. Dicangkeng euy. Bel teh keur nyeri cangkeng aing teh ah. Awas ya ku aing mun deketi jeung aing. Jebrod ku aing berge.